mangga ayan sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala syafil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puji sinaran syukur eta tetep kagungan Allah, shalawat kami salam pamugi dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi urang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian izin anjeunna, ridho anjeunna, kudrat anjeunna urang sadayana tiasa kempel di ieu patempatan kaya sanes lina negrakeun rasa kabungah muji syukurna ka Allah Subhanahu wa taala kungalangkungan silaturahmi nyata antawis keluarga besar Bapak Ahmad kali Ibu Ronasi oge kang eta kadua panganten sakali kamari parantos reng sadi istrenan janten panganten kersana Aa Rizky Maulana sareng Neng Linda. Mudah-mudahan kurang doakeun sadayana ieu kadua panganten sing dijangkeun kulawarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Syukur kayak aku kayak itu kalau ini masalah suci dan aku berdoa dalam diri maha suci dalam tempat doa ya aku kebanggaan Dapat kembali